kembali nanyakeun ge bisi hayangnya ayeuna geus ti dieu langsung balik ulah mari ulah langsung balik ke Cikampek sabab isukan acara di Purwakarta ya lamun teh aya acara malum masih wilayah Bogor mah isukan enakeun bisa ngendong adem tiis cuacana ya alhamdulillah jeung pemandanganna masya Allah gunung sawah begitu indah seindah orang-orangnya nu indah insya Allah indah semuanya dan bakal indah pada waktunya bo meni euy sarua eta jeung Karawang kitu eta beras gerong Karawang gitu euy emang 11-12 adi lanjut. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, aya perjuangan, aya pengorbanan. Naon pengorbanan anak Asep? Harta, tenaga, pikiran ieu dikorbankeun. Harta dikorbankeun, aya tenda, aya panggung, aya sound system. Maaf, ieu lain nu panitia, ieu nu batur. Geuning dipasang di dieu, pan dibayar. Make harta para jamaah, para panitia, bener? Ya something lunas ting ijan. Geus lunas. Geus beres. Berarti aing nu dianjur. Harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemudi, para pemuda kabeh milu ngorbankeun tenaga. Gak bebenah ieu tempat supaya nyaman nu halal hadir. Masya Allah benar-benar berkah ya tanahnya ya dibabakan ya Masya Allah di auran taira gaji bijil kembang aneh aja itu dibahas dah kadele subhanallah berarti tandana berkah ya batana auran taira gaji ge bara bijil kembang kita cari PK mana ke teh? Nah, ngantera. Kita pemuda nak mana karunya kolot dititah ya kira. Koncai panitia dah. Hati-hati men. Thank you very much. Hati-hati Ustaz. Hati-hati ngalekahna eta tipis eta na beusina. Nih lancar. Aturan aing wae tadi di ditu dipilah. Yang Pak Haji tadi alhamdulillah tuh. Tuh pohon dia aing nepi ka mana tadi teh. Tah eta kitu. Harta dikorban, tenaga dikorban. Ibu-ibu masak di isu. Karak asak dia. Di antaran aing magrib ka pilah. Goreng nong paisluk emas ayak betul ya kena ngasepnya kok tadi nyatu tenaga dikorbankan pikiran dikorbankan dak dikdung ya panitia pikiran nasir si Asep Bubarok teh datang benar teh lamun pikir teh datang maaf panitia anu isin anu wirang naon sababna Rajaban, Muludan, Muharraman lain hajat pribadi tapi lolobana hajat masyarakat. Lamun acara geus kalibatkeun masyarakat luas, maaf biasana masyarakat terbagi dua, aya nu pro, aya nu kontra ka panitia. Benar teh? Ketika acara sukses tanpa ekses, eueuh nu komen macam-macam. Tapi ketika acara gagal, kori teu datang, mubalik teu datang, maaf, riut sirah panitia. Anu pro maka panitia ngupahan, sabar, ieu mah ujian ti Allah. Beda jeung nu kontra, mah hido bebeakan nyalahkeun ka panitia. Benar? Lah aing geus teu percaya saya eta jadi panitia. Geus mah galak, teu milu udunan. Aya nu kitu di dieu. Aya. Cekek bareng-bareng. Penghargaan karena perjuangan para panitia. Benar teh?
makana teureun-eureun Ustaz Sari para pemuda nggak SMS sampai tilu poe ka tukang tri Sarip bah ulah poho tilu poe deui isuk-isuk kuring geus aya di Ciomas jam 8 hudang darek ngeusi acara di Ciomas isuk-isuk dibuka HP kring Ustaz Sarip deui wae bah engke sore rek berangkat jam baraha we bebas pusing Ustaz Sarip digitukeun posisi di mana di Ciomas lohor berangkat beres acara di Ciomas ngagoler heula di imah panitia di pasantren jam 2 dihudangkeun sakedeung ngerecep heula keur nyiapkeun mobil rek berangkat ka dieu karek naik suku sabelah kana mobil kring Sarip deui bah posisi di mana karak naik suku sabelah kudu suku aing kudu dipoto yang bukti makanya begitu nyampe ka dieu bunga kopi lo langsung nyosor deh sebel deh jauh saya kubarok dengan rasa kaganggu ditelepon di SMS ku para panitia wajar gak maklum sabab ieu hajat masyarakat tanggung jawabnya berat ke masyarakat tidak perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ngaran bungkusanana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad naon eusina ieu bungkusan teh pangajian pangaosan pangajian tina kalimat pangajen naon hartina pangajen harga disebut deui ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hartina pangaos harga pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun sampean menuju majelis taklim ngariung jeung para ulama para kiai para asatid balikna menang ilmu menang doa insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah amin lain amin amal amin semangat mantau henteu gigireun imah aya pengajian pura-pura teu nyaho aja begitu salaki ece maaf ieu lain jeung ibu-ibu yang lalaki nu hese diajak ngaji cicing salakina begitu ibu-ibu teu kudu dibahas masalah pengajian naon sabab paling rajin lain muji hareupeunana apa maaf ibu-ibu paling rajin di mana-mana kacapek karena pengajian isuk-isuk kayak pengajian rutinan mingguan ibu-ibu mah hadir padahal di imah pagawean numpuk seseuhan numpuk rela ninggalkeun pagawean ngabelaan ngaji heula keur nyeuseum mangke balik ngaji aya do kitu aya tah denge pepen bahkan aya nu nekat ibu-ibu ka pengajian mamawa seseuhan nyeuseum kiai setan ya Allah ieu nu hese lalaki makana kuring di Cikampek kayakeun bulanan sehariahan minggonan tara loba ngondang bapak-bapak olok undangan disebar 100 ke bapak-bapak nu datang 5an aki-aki kabeh nu 4 sare nu hiji batu jadi mamagahan karpet di majelis mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan ibu-ibu mah cukup 1 undangan ke 1 desa nu datang 1000 hebatna ibu-ibu ngan olok kejo teu kaot ngasongkeun kadaharan teu ngitung menit detik ge ledis atuh bolu karak diasongkeun hilang dari peredaran opak diasongkeun leungit makana tong aneh mun ibu-ibu balik ngaji tasna ngadadak laliun tuh
cicing sia nunung tati om dengekeun acih dengekeun bah dengekeun yaya mun keur ngaji teh sleting tas teh standby ngintip nu liwat jeruk liwat siak begeskeun ranginang liwat dedetkeun jauh teu mah hislapkeun aku tangih najis lamun nyuguhan bapak-bapak mah awet dia di jero imah pacit cau jeruk bapak-bapak makararieun kikian eta bapak-bapak dua kliuk eta teh modus nempo batur meleng batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok teu percaya kodok na kantong calana bapak-bapak pasti aya cau cau raja raja buru cicing nenek elunya ngir pas ngerti bae sa cicing ngan lamun ngajar ngaji adem keneh ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu mun ngajar ibu-ibu kiai mah kiai dihareup ngabahas salat nu dijuru singkat cawis tilu ceramah ngabahas COD ya ada curiga aing loba banget online ya oh itu si lajada aya tuh kiai mah kiai ngabahas fikih manehna kocoprak singkat cawis ngomong-ngomong tiung batur hati tiung manehna pikiran eta can lunas-lunas oh beda tiung nu lunas jeung nu can lunas nu lunas mah rapi nu can lunas mah sok nyengsol eta can lunas oh itu diomekeun itu geus lunas aja geus lunas tiungna lesang cing aya meuli tiung teh nu make power blue dipake rapat kana hulu lamun ngajar ibu-ibu mah rocet ngajar bapak-bapak mah adem tenang sunyi senyap da malolor soalna bapak-bapak lamun ngaji ka majelis nu dideuleuhan tihang jeung tembok jangan naon eta jangan ngatur strategi naon nempelkeun tonggong kana tihang lamun tonggong geus nempel kana tihang dilanjut strategi kedua nilepkeun hulu geus damai bapak-bapak kadituna teh nasrif we dah daro yudah biru dah dilan ya Allah ngan dina semangat lobana ibu teu mikirkeun kacape jauh ge datang wae alhamdulillah sing istiqomah amin syiar agama Allah terus dikibarkeun di kampung urang amin sehingga orang dia berkah sadayana amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan sing jadi wasilah perjuangan pengorbanan para panitia warga masyarakat kampung Babakan mudah-mudahan rezekina lebih diberkahkan ku Allah amin. Anak turunana sing sarawe solehah para pemuda nu geus gararawe sing barokah gawena nu ngalanggur keneh can boga kaum pagawean mudah-mudahan hidayah pitulung ti Allah sing geura-geura meunangkeun pagawean anu berkah anu halal amin jang bekal ibadah ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain untung urang jadi umat Nabi Muhammad untung orang jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naon kauntungan orang umat Islam jadi umat Nabi Muhammad? Orang umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Orang teh umat Islam umat paling mulia dibandingkan dengan umat nu sejen. Naon asep kemuliaan orang?
ciri kemuliaan orang dibandingkan jeung umat nu sejen. Apa orang umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya salat 5 waktu, umat nu sejen teu bogaeun salat 5 waktu. Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan, umat nu sejen eueuh puasa Ramadan. Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh, umat nu sejen teu aya haji umroh. Urang tafakuran naon nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah. Ya budak awewe tadi ngobrol bae eta percis indungna gandeng aing keur ceramah sia ngobrol kumaha cicing ya Pak cicing batur maca ricing itu diajar ngadengekeun ilmu ame soleha siapa tahu anu jadi ustazah ya bener tuh hayang tuh budak baru ke ilmu agama hayang dididik ku indung bapana diantarkeun ka kiai itu dehnya da budakna indit sorangan heuh kitu aya mah nu hidem teh anakna baheula mah anak digusur ku indung ku bapa diantarkeun ka kiai aya mah anakna we indit sorangan indung bapana teh nyaho-nyaho. Tapi hati-hati lamun aya anak urang ngaji di imah kiai indung bapana teu ijab qabul teu serah terima tapi ku kiai dididik eta budak jadi ahli ibadah maka eta budak soleh ahli ibadah di akhirat bakal nyafaatan guruna kiai indung bapana teu kabagean mubatir indung bapa maraban unggal poe tapi di akhirat teu kabagean syafaat budak nu soleh. Ayo nu can ijab qabul ka kiai ngabring isukan demo ka kiai beri mau rawa hayam sekalian kiai panguruskeun hayam gitu. Ya Allah baheula mah diantarkeun ku indung bapa ka pangajian teh nya ayeuna mah indit sorangan budak teh kadang-kadang milu gaji nuturkeun di jalan jeung babaturanna awas Pak khawatir sabab nu wajib ngadidik indung jeung bapa sementara anak kiai ngadidik anak urang jadi ahli ibadah lamun urang hayang meunang pahalana hayang kasafaatan ku budak anu soleh geurakeun ti ayeuna ijab qabul ka kiai nu ngadidikna supaya kabagian syafaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal tuh poho deui nepi ka mana tadi teh tah eta kitu be euy lamun urang diukur kemuliaan urang make salat urang yuk urang mulai tafakuran maaf pikeun pribadi Syekh Mubarok tahu diri sadar diri lain suudzon ka Allah lain goreng sangka ka Allah lamun kemuliaan Syekh Mubarok tina salatna hampura kualitas salatna Syekh Mubarok masih jauh tina kasampurnaan boro-boro bisa khusyuk tumanina can bisa duka urang dia Pak sarua nama kanyahoan berarti kuring nurutan urang dia sok tafakuran boro-boro khusyuk tumaninah ya can bisa ai takbir nepi ka peureum-peureum eta hayang khusyuk Allah Akbar bisa ini sholat gigiran ulang takbir seperti itu ulah gereuhan ulah ngaledek husnudon alus sangka baik berarti eta jelema keur ngakurkeun ucapan niat dina leta jeung ucapan hate ucapan niat dina hat sabab tempatna niat teh aya dina hat emangna urang niat bibir ngucapkeun niat pan hate mah malaweung makana boro-boro khusyuk eta salat dina niatna ge geus teu tumanina ai hatena ka mana jujur leres teu maaf ibu pak ketika eta urang ngucapkeun niat setan mulai aktif ngagoda ngaganggu arek ngabatalkeun salat urang matak nabi ngajarkeun sama meh maca niat baca heula doa perlindungan naon Rabbi inni a'udzubika min
hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayah turun. Ayah nu ngajawab saware osok maca eta heula tah lain lalaki osok osok. Alhamdulillah hebat. Mudah-mudahan Allah ngahampurakeun ngabohong. Amin. Atuh nyebut osok lagi luak liuk heula osok. Kan itu gerakan yang mencurigakan ya gitu. Eta baca naon sababna ketika leungeun nempel kana dada urang takbir setan mulai ngaganggu. Naon nu diganggu hiji panon keur salat eta panon lain husu neuleuh tempat sujud malah lolobana panon keur salat nu waklieu terutama lalaki salat berjamaah di masjid panon lain kana tempat sujud hoyuh bae ka hareup mapayan samping batur dibaca merek samping. Ayo siap behos sangka beli atlas ge alus Allah tapi da bejana mahal atlas ge wadimor sami Allah. Eta lamun malaikat tukang heureuy da jelema geus ditajong eta. Balanjana di mana? Tolong. Aisyah salat mapai harga samping. Panon diganggu, irung diganggu. Imah nu deket masjid. Hampura waktuna salat ulah ngagorengan lauk asin. Bisi haseupna mebes ka masjid. Nu salat keur lapar. Pohor melaki lapar. Eta gigireun masjid ngagoreng peda. Lauk peda digoreng. Haseupna mulak ka jero masjid. Nu salat langsung muringis. Aduh. Cocokna jeung peuteui. Pedo sambal goang. Sanguna diliwat. Nah, bari salat ngaliwat. Allahu Akbar. Hari siare ka mana? Panon diganggu irung jeli. Imah nu deket masjid hampura waktuna salat urang nyetelan musik. Hargaan jelema nu keur ibadah di masjid. Beubeureun sia ka masjid henteu atuh nu di masjid ke salat tong diganggu. Bener? Benar. Naon sababna khawatir anu sarolat can istiqomah ceulina. Masa daek batur sarolat di masjid musik jeuleger ka masjid kadenge. Dua poe ngapalkeun eta. Can istiqomah ceulina terus salat. Can ulah ditu eta kaset jeuleger ka masjid. Piraku sia ruku ngebor. Cek malaikat dibor sia ku aing. Irung diganggu panon jeli encan nu hiji. Maaf ulah santri ulah jamaah ustadna kiaina hancur kahusuan salat lamun geus diganggu ku nu hiji naon nahan hitut pasti ngaralaman keur salat nahan hitut sia aya leungit kahusuan sabab pikirkeun sarokaat deui dibatalkeun nyaah teu dibatalkeun geus nyedek kana gerbang. Dilema eta antara ya dan tidak. Ya beledageun, tidak tetap dalam pertahanan. Cuma terjadi reaksi. Naon reaksina? Silahkan lihat bagaimana reaksi orang sholat nahan itu.
Dibujur ke hulu ngagerebeg. Gini asepnya ho, aing ngalaman. Makanya Pak, lamun berjamaah di masjid hareupeun urang anu ngagerebeg bujur nepi ka sirah. Itu patut dicurigai. Eta jelema keur nahan hitut. Tok asa-asa direuwahkeun we ti tukang. Weh, proyek langsung meledak eta. Ih, asli eta asli. Aing geus praktek eta. Ya Allah, ya Rabbana eta salat teu pararugu. Budak santri salat isya imamna aki-aki lambat. Santri hayang hitut dibatalkeun nya dibatalkeun geus nyebak. Pukul utus bae di tukang tersantri. Goblok ya imam. Lambat-lambat teuing geus teu kuat hayang hitut. Atuh imam teh nya hos yarek hitut. Imam mah dihareup jongjon bae. Ngan santri teh gegerbegan wae awak. Tapi jago eta budak nahan hitut. Kada ruku nyengsol bujur dasar ngebeledak tetap bertahan itu. Sujud dongeng nilep tepuk bentuk kata sujud ngajaga sieun batal sieun ngebeledak diuk tahiyat berebut deui dar imam dihareup assalam joger nembak astagfirullah. Saya jadi ngaruksak sholat. Pan qaidah sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Lain diakhiri ku hitut. Salam heula. Sok miluan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahan pet-petan be. Assalamualaikum warahmatullahi. Loncat ka tukang, tembak dina bedung jeger. Aman eta. Astagfirullah. Jauh kualitas sholat orang tina kahusyuan benar. Boro-boro bisa khusyuk tumaninah ge can bisa sing dihampura ku Allah. Amin. Loba kakurangan kasalahan kakhilafan sholat orang sing dihampura ku Gusti Allah. Lamun lain gara-gara sholat asep mungkin gara-gara puasa Ramadan orang jadi mulia di hadapan Allah. Maaf, tahu diri, sadar diri, kualitas puasa orang masih jauh tina kasampurnaan. Kabeh orang melaksanakan puasa Ramadan karak nyampe kualitas puasa umum. Non puasa umum teh asep karak mampu nahan lapar haus wungkul. Mata mah teu milu puasa, ceuri teu milu puasa, sumut teu milu puasa. Aya aturan keur puasa ti isuk nonton TV bae. Bener teu? Ada asep nonton TV ge Ramadan mah loba ceramah agama dina TV nya. Ngan aya nu bahaya naon iklan. Sok hayo iklan naon asep orat awewe katempo gift merawat kecantikan kulit Anda eta dadak orat hand body jelas Rexona jelas leungit ganjaran puasa tapi dah nyararambung iklan eta teh dan teu bisa diprotes teu bisa da nyambung hand body yang ping-ping na dideleukeun Rexona yang kelek na dideleukeun sabun gigi pajang dada na dideleukeun nyambung ngan hiji iklan nu teu nyambung teh Softtek atuh kunaon teh dideleukeun hong penasaran aing dan Softtek we ajol-ajolan non maksudna eta iklan lain nepi ka mikir oh berarti Softtek pajang awewe anu ajol geus we kitu lah. Bewer maksiat kadang-kadang keur puasa ngabuburit ti asar nepi ka magrib eta biwir lain dikir lain istighfar ngagosip we di jalan
Aja isukan mah di dieu deui ngabuburit teu karasa magrib teh. Ongkoh ceritana can beres aja. Cerita naon? Biasa tetangga sebelah. Leungit ganjaran puas. Panon loba nempo aurat bener tuh. Geus kabiasaan di Cikampek lamun Ramadan sok aya lari pagi nyubuh. Ai di dieu aya keneh nyubuh. Aya keneh di mana-mana eta penyakit. Aneh lari pagi teh Ramadan wungkul. Jeung anu leuwih aneh naon salat subuhna teu miluan lari aya goblok. Eta jelema sarua jeung make jas make dasi calana morosot jelema edan nu kitu teh salatna eueuh lari aya ibu-ibu kababawa naonan sia teh mimit Ramadan aing balik di masjid geus imaman balik ka imah ngaliwatan jalan raya nyalip lompat begitu nempok ka gigir Pak Haji sebari kieu ditutupan da lejing cek kuring ulun aja ditutup isin Pak Haji mun era tong dipake Pak Haji mah sentimen atau pan imah keur olahraga Pak Haji gerak ku lari make mau kena ngabalikeun ka aing geus atuh Pak Haji lari mah kieu pakeanana ngepres calanana nyetrit ngalengkahna jadi bebas jeung kana jantung teh sehat Pak Haji pan aing teu ngeunah di papatahan ku awewe aing molotot di jalan jantung ece sehat jantung aing deg-degan lejing eta bujur meni nyita yang mikir langsung mikir mau tuh sasaha di smackdown ku aing ngajak-ngajak panon geus loba maasi bibir loba maasi 2 bulan kurang lebih urang bakal asup deui ka Ramadan sing paranjang wiswa amin sing dibere sehat ku Allah kurang lebih 2 bulan deui urang rek asup kana gerbang Ramadan bulannya bulan premium bulan pre makan dan minum bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit perut terasa melilit meskipun makan dan minum premium pertalit perut terasa melilit insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tidak melupakan sholat apa sholat? Sholat tetap lancar dan insya Allah di bulan Ramadan nanti kita mampu meningkatkan kualitasnya menjadi bulan pertamax non pertamax pertaubatan yang maksimal lamun geus dipigawe kabeh insyaallah di akhir Ramadan urang kabeh bakal menang bensin. Naon bensin? Benar surga itu indah. Amin lain si menang taman surga nu indah. Tah kitu indah. Asa teu ngeunah aing doa dijawab aing kerak manggih di dia ieu. Aing ceramah di mana-mana menggunakan kalimat tadi. Batur mah ieu amin. Ya malah oh siap. Lamun imam beres salat wiridan terus ngadoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Makmum kabeh di tukang kompak. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Imam nangtung talal sia. Sing menang taman surga nu indah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kekurangan puasa Ramadan tahun kamari sing dihampura ku Allah. Sing panjang umur nyambung di Ramadan nu ayeuna bari sehat walafiat. Lamun lain gara-gara salat lain gara-gara puasa Asep, mungkin gara-gara haji umroh urang bisa jadi mulia di hadapan Allah. Sabab umat nu sejen eueuh haji umroh. Punten Bu, Pak. Tafakuran anu geus ngalaksanakeun hajian umrohan. Kualitas haji umroh urang masih jauh tina kasampurnaan. Bisa ngarasakeun nikmatna salat bari nyurucun cai mata ceurih maaf keur di Mekah. Pedah di hareup aya Ka'bah Baitullah.
teu saeutik nu careurik eta salat jujur. Nah ai balik di Mekah datang ka Babakan Pak Haji Bu Haji salat di Babakan henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji geus beak di Mekah. Pak Haji Bu Haji nu umroh begitu datang ke Madinah ziarah ka makom Nabi di Masjid Nabawi asup di babu salam ka Raudhah karake ngucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Banjir cai mata nangis ngerasa isin ku Kangjeng Nabi Muhammad. Balik di Madinah Pak Haji Bu Haji di Babakan maca sholawat henteu ceurik deui. Kemana air matamu? Saat kamari memeh mulut alhamdulillah gabungan jamaah simkuring dari 2 provinsi dan Jawa Barat Banten termasuk Bogor seueur hampir 398 jemaah satu pesawat umroh kan teu nanyakeun ge. Begitu nyampe ke Mekah geus marake ihram geus miqat langsung dibawa ke Masjidil Haram memeh asup dijajarkeun halaman Masjidil Haram. Di absen sakarom dibagi 8 karom bisa tinggalin jamaah karom hiji komplit bah karom 2 komplit terus ieu gigireun aki-aki teureun ceurik bae kunaon ceurik sukuna kaliak lain aki-aki ceurik kunaon bah ceurik bae loba dosa keur ngorana preman beunang jadi kaki gua dosa kabeh jang haji naon Masjid Haram namana ieu hareupeun udah bae nama kakarak disangka hotel ieu Masjid Haram ngagoak anak kali beja anak jadi ngariweuhkeun aing geus repeh-repeh pan brek toap kedeung deui asup urang ka Masjidil Haram. Ayo ikuti pada jamaah talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam jamaah ikuti doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Mungkin asup ka jero haram berai Ka'bah di depan mata nuker cari ngadadak arireun cerikna naon sababna teu percaya biasa nanempo Ka'bah dina foto dina TV dina HP eta aya hareupeun panon termasuk aki-aki yang gigireun ngerem cerikna ulang bah Ka'bah terus teu pantes sombong. Nah sadar kita jelema datang asup ka Masjidil Haram di hareupeun panon eta Ka'bah naon anu pantas disombongkeun nu pantas disombongkeun jabatan yang disombongkeun maaf jenderal bintang 4 pakaian jenderal jadi papake ketika tawaf hareupeun Ka'bah sataranjang lamun dilalaki cuma tertutup 2 helai kain ihram jabatan tadi bawa kunaon ai dilebur karakter jabatan saeutik geus sombong bener geus teu wawuh jeung nu dihandap hei bisa naik ka luhur teh dianteur ku nu handap makana keur cicing di luhur sing inget ka nu dihandap sabab nu dihandap mah engkau salah tapi bener eta ke di luhur sing inget kanu dihan
sabab nu dihandap mah Oh, nggak perlu anak. engap aja engap atau sia kunaon cicing we limpina ka luhur ulah ngeres pikiran anak geus nu geus menang milih urang mah cicing di luhur teu engapeun ekonomi Indonesia ancur-ancuran harga nararaek teu engapeun da gajina ratusan juta tapi ketika ekonomi Indonesia acak-acakan harga nararaek maaf rakyat tuh dihandap nu ngarasakeun engap benar kan? Makanya kercicing di luhur si ingat kan nu dihandap ingat karena janji rek ngabelaan nu dihandap tapi kono geus di luhur kalakah mincak kan nu dihandap benar? Nu nabe-nabe nu ngampar-ngampar nu sebe-sebe tak gitu bantuan aja Jawa Barat, Jawa Timur, nu malarat tetep malarat, lolobana di luhur makin makmur, bener? Listrik, neon tai kuda di kadutan, apal teu ceu? Sarua. Listrik, neon tai kuda di kadutan, rakyat leutik kelaparan teu naon-naon, nu penting beuteung bapak, beuteung ibu di laluhur ngagerendutan. Ya Allah, ulah som, sabab jabatan sementara. Engke ge bakal turun nikahan maka nak keur di luhur sing inget kanu diha sabab dihandap mah nyombongkeun naon di hareupeun Ka'bah ayo harta rek disombongkeun meni asa pangsugihna pangbeungharna di lembur menik mung akur jeung tatangga nu sangsara sieun katempelan miskin sadar moal jadi jelema beunghar lamun eueuh doana fakir miskin bener tingali ka Mekah harga mobil miliaran ngan ukur jadi taksi urang karak boga apaan sahiji geus munahnya ka tatangga ge nyahueun kabeh ge salalemur nyaho eta mobil 5 tahunan kadenge tina mengkolna rem meni jejeritan kiririn sampai percis mobil aing gitu disadana ya Allah ya Rabbana ulah sombong sombong kunaon deui ku kakak sepat nya asa paling ganteng mung akur jeung babaturan ulin ka Mekah jadi goreng di Mekah loba nu garanteng Saudi jararangkung, Turki mararancung, Libanon bararodas. Tak kuring aya di ditu sok teu pede leumpang. Hareupeun Saudi jangkung aing penek. Turki mancung aing pesek. Libanon bodas aing geuneuh. Mundur bae ka tukang sorangan. Sok nu ganteng si hati hareula. Tungkul di tukang bari syukurannya ya Allah nuhun sakieu tiasa ka dieu deui abdi nuhun nikmat Gusti daya eta nganana nuhun Gusti aing geus disyukuri mah hate diubaran burudul ditukangeun jamaah Afrika negro aing nyelap ka dinya jadi aing nuhun ulah sombong gelis disombongkeun dengekeun Nopi Imas dengekeun Lina Sri Desi Dewi dengekeun sia geus nepi ka Mekah jadi goreng bisa teh Nopi loba nu gareulis di ditu Saudi jararangkung mararancung Pakistan gareulis loba aki-aki ti Tatarajong kuring lamun leumpang di halaman Masjidil Haram sok teu eureun bujur di Ciwitan ku pamajikan mata non sineng nyiwitane nyeri molotot atuh aing peureum nu geulis katabrak ceuk pamajikan tabrak bujur otak cemburuan ceuk pun bojo mah cemburuan tandanya cinta ya iyalah yang itu cinta kumaha
Mual penting anu sator gede wae. Asal balik ke penting. Komo jauh luar daerah jam 3 jam 4 subuh. Kerak datang pantau imah geus muka. Pamajikan geus sudang. Neng sudang. Suara mobil lah. Langsung mana berarti Ustad Sarip cita so gitu Ustad pamajikan teh nya kumeul kodok tah pas molor we ayeuna pantau sorangan maksud Allah matak catet ku bapak-bapak lamun hayang dipikannya aku pamajikan pak kumaha doa geuning sia nu matre teh atuh leungeun kieu mah doa ai duitna kieu tah mumun he tati deuleu tah kumaha ujung kudu dilatih heula cek ibu ulah munafik sia Asep ieu mah dunia normal teu jauh ti biaya doa butuh duit butuh bener teu da kiai ge moal boga pasantren lamun syariat teu boga duit jangan bangunna bener moal boga masjid lamun syariat teu boga duit jangan bangunna bener ibu wajib nutupan aurat maaf tiung kerudung busana muslimah lain menang yen sorangan batur nu nyieun geus dipake ku ibu dibeli make makana sadar ieu mah dunia butuh duit ejeng doa butuh duit butuh makana ka kiai ka ustad ulah ngecap matre ustad ge jelema butuh duit ejeng duit nu gratis ad-dunya bid duit wa ma fid duit sakit ad-dunya bid duit gesit ad-dunya bil fulus ma fi fulus mampus ad-dunya fi fulus lulus bener teh waduh gratis tapi kang ngahejeun di WC umum mayar aing di terminal sabaraha di Bogor masih 2000 berarti akur jeung di Karawang tetap masih 2000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga ngising modal tetap 2000 anu aya kenaikan harga pokoknya mah demo ka Jakarta turunkan harga ngising viral ta demo tapi ibu-ibu di dia mari lu demo nanya ngoro baligo gambar tai najis pernah yang di terminal Baranang siang tekuat KWC heula itu keluar teu mayar berisin yang digerewekeun kudu jaga WC haji pelit astagfirullah teuing teu geunah digitukeun naon Kang bayar ji main indit bae oh teh nya aya Kang di dinya emang sabaraha 2000 ji tah 5000 buru pulangan receh ji ngising deh daripada lapor duit aing ini kajero deh 2000 deh ngadon ngahuleng aing di jero terus 2 menit keluar nyesa 1000 lumayan 1000 receh ji karena hitutkeun pret 1000 ampun aing mereka bebeakan kira aku pamulangan modal karena hitut dunia normal butuh biaya tapi niatan yang bekal ibadah leres tuh atuh pan Pak Ustad ge jelema butuh biaya keur mah teu digaji tuh Ustad aya teh gajina di negara aya teu aya can pernah ribuan Ustad demo ka Jakarta nuntut minta gaji tong ngomong ikhlas teu digaji ku negara tetep ngajalankeun tugas naon ngabina rakyat Indonesia di lembur-lembur nu dibina naon jiwana kaimananana
sabab eta amanat lagu kebangsaan kita Indonesia Raya karangan ciptaan Wage Rudolf Supratman. Maka aya kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya, untuk dua hiduplah Indonesia Raya. Kayak mantan jeliken dirijen jeliken mah kompan aja. Bangunlah jiwanya, lalu bangunlah badannya. Maksudnya naon? Jiwa itu dibangun. Zaman Indonesia hayang pageuh, hayang kuat, kudu dibangun jiwa narakyat Indonesia. Maksudnya dibangun keimananana, agamana. Saha anu ngabangun iman? Para ustad, para kiai di lembur-lembur digaji teh. Teh gaji. Leres? Tong ngomong ikhlas. Sok aya ustad eta ka santrina minta bayaran sabulan 50.000 wajar. Jang mayar listrik. Da listrikna kudu dibayar. Atuh bantulah bijaksana indung bapak anu mayar tah orang tua santri mayar listrikna jang nyaangan budak supaya bisa maca Quran kitu. Bijaksana atuh. Ieu mah kiai geus mere ilmu ka anak urang, kiai na kudu mayar listrik sorangan. Sakalian ku sia perkosa kiai. Adil naon teu bantu perjuanganana bener. Ya 50.000 sabulan gede teuing asep loba leuwihna kiaina ahli hisab. Ahli hisab. Udud sahibul asbaq. CS asbaq. Sabab kiai dalilna kuat la ududa illa ma'a ududin. Tesampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud gitu. Ampun, bantuan perjuangan sok loba nu teu adil umat Islam. Aya jangan bantuan pendidikan umum budakna sakola biayana ratusan ribu nepi ka jutaan wani mayar. Tapi jang kepentingan anakna supaya bisa ibadah ngaji di kiai sabulan 50.000 demo ibu-ibu kiai gede teuing bayaran nono. Tapi ketika anakna datang ke indung bapana, Pak, kursus komputer Pak 300.000 Pak, bayar. Mama, kursus bahasa Inggris mah 200.000, bayar. Mama, cek Pak Kiai di pengajian 50.000 sabulan udunan, becakeun ka Kiai sia mah engke disakaliguskeun satauneun. Nepi ka henteuna. Tak tatangga aing Kiai meuni karuru. Kasedotan ikhlas. Kiai ge jelema lain tongerek. Bantu perjuanganana. Lamun hayang bener budak baruga ilmu jadi ahli ibadah. Tak doakeun para kiai na para asatidz sing berkah rezekina amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Jujur ibu bapak nembrak di hareupeun Ka'bah rek nyombongkeun naon urang teu bogana naon. Punten anu can narasib segera bisakeun ngarasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah. Amin. Hayang kadar itu hayang. Geus daftaran can. Itu pantes teh init-init tuh daftaranna. Eta mah sarua jeung melak lamun. Kenaon ceuk melak lamun dina naon dina sugan. Buahna yang mudah-mudahan dipupuk make meureun. Hasilna nya barangkali. Wal hasil. Yo ikhtiaran. Alhamdulillah bisi aya nu can datang ka dieu. Maaf, simkuring boga gabungan jamaah umroh jeung simkuring Bogor, Cimangu, Dramaga sampai ka Cigudeg ka mana Cibatok dengan sistem menabung. Maksudna kumaha Asep? Ieu ngabentengan bisa travel nu ngabibita umroh boga duit 5 juta bisa berangkat umroh langsung. Maaf ayeuna loba kasus harga umroh 30 juta contoh urang boga 5 juta bisa idit langsung umroh berarti eta 25 juta deui hutang dikabangkeun beranak
akhirna loba kasus balik umroh di udag-udag kubang boga hutang berbunga tina harga 30 juta hutangna jadi 45 juta balik umroh. Na'udzubillah min dzalik. Kuduna balik umroh tenang nyantai. Ieu mah balik umroh riweuh di udag-udag bang. Nah karena simpuri ngajaga nu kitu dengan cara nabung anu sapoe 30.000 dina ceng-celengan sabulan sakali disetorkeun kana taburoh tabungan umroh jumlahna sabulan berarti 800.000 nu tadina teu mampu jadi mampu satahun setengah lalunas eta jamaah. Alhamdulillah ku cara nanon ge acan satahun setengah can lunas bisa nambah bulan mangga aman duit mah nu penting ketika lunas bisa berangkat langsung ulah nepi ka balik umroh rieut mikiran makanya alhamdulillah nu kamari lunas satahun kamari 2023 Agustus hampir 388 jamaah diambrengkeun sadayana satu pesawat itu sing bisa ngarasakeun nikmatna maca sholawat di payunan maqam Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah boga Mekah Madinah Allah lain jelema sugi lain jelema beunghar bukti loba jelema beunghar teu nararasib tapi tatangga kuring kamari bisa nasib haji tahun kamari Ustad dari kaayaan imah sederhana ngajar ngaji ti magrib nepi ka isya isuk-isuk keur ngahuleng di imah na tepas imah reg mobil BMW sedan eureun supirna turun ka Ustad Kang Ustad apal keneh teh ka abdi saieu Abdi Gunawan 5 tahun yang silam Ustad pernah disamper ku abdi ka dieu dibawa ke Bekasi abdi ngabangun imah Ustad memimpin doa harita Masya Allah atuh lawas tilawas tara katingali abdi tos pensiun 6 tahun di Pupuk Kujang anjeunna pada mah Pupuk Kujang Cikampek terus ayeuna bade ka mana deui buku ayeuna teh ka Ustad ngahaja imah nu baheula dibangun Ustad nu ngaduakeun eta geus kagusur ku pabrik Korea dibayar 1,5 miliar abdi geus nyieun deui imah ngan sesa duit loba keneh arek hajian abdi teh jeung pamajikan jeung anak tiluan ngan abdi inget ka Ustad hayang pangbimbingkeun doa di Mekah Ustad hajian jeung abdi anu ayeuna anu langsung plus 280 juta hargana Ustad ngahuleng boro-boro mikiran ongkos ka Mekah hayang ngoroko gitu bukan duit tapi Allah nu boga Mekah lamun geus mere ketentuan ka hiji hamba saha nu bisa ngahalangan ketentuan Allah wala radda lima qadaita moal anu mampu ngahalangan kana ketentuan Allah saurang oge lamun cek Allah kudu nasib alhamdulillah geus jadi haji ayeuna ningali syariat ongkos di mana bekal di mana tapi Allah ngadatangkeun jelema dermawan alhamdulillah nu mahal mah eta nasibna karena emang jelema teh tatangga sok aya sirikna karak balik di Mekah pada ngomong-ngomong di mana-mana tuh haji kosasi naon ongkosna dikasih ngaledeh mun itu mah Haji Mansur naon halamanna digusur pelebaran jalan duitna ti dinya mun itu mah Haji Tawar aja maksudna naon haji mainna mah boga duit ongkos ka Mekah eta Telkom eta kebonna dibeli ku Telkom sisi jalan dijieun Tawar duitna dipake ka Mekah berarti Haji Tawar itu mah Haji Wahyu naon sawahna payu jelema sirikan model kitu eta teu habis pikir jelema sirik model kitu kumaha lamun jelema bisa nasib ka Mekah ongkosna ladang tina ngumpulkeun ngajualan pupuk kandang dikumpulkeun kauntunganana nepi ka bisa ka Mekah pirah kembali ke Mekah jadi haji tai ulah kitu kabatur teh coba diajar melak cabe ameh jadi diajar melak hade ameh jadi hade batur bunga milubung siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita setuju yuk urang saling ajenan saling hargaan insya sing nasib sadayana amin
sing bisa ngarasakeun nikmatna sujud hareupeun Ka'bah, sing bisa ngarasakeun nikmatna ngaos sholawat di payudon makom Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asep, lamun lain gara-gara haji umroh, lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa Ramadan, terus naon nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkeun jeung umat anu sejen? Ternyata jawaban dengan ukur hiji nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara ayat cintana Kangjeng Nabi Muhammad. Nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah gara-gara ayat syafaatna Nabi ka umatna ka urang. Tak kurang jadi umat istimewa dibandingkan jeung umat anu sejen. Istimewa na eta bakal menang panggeupaina di yaumil mahsyar. Sing mareunang syafaatna amin. Ka di poe mahsyar jelema dikumpulkeun kabeh dina kaayaan riweuh nyiaran pertolongan ka mana-mana. Bring sakabeh jalma datangna ka Nabi Adam, cek Nabi Adam aya naon kadarieu menta syafaah Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam? Hampura kaula teu bisa nyafaatan ka araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Adam? Salila hirup kaula pernah nyieun kakhilafan sehingga kaula diturunkeun di surga ka dunia, kaula dipisahkeun jeung istri kaula Siti Hawa, bahkan kaula tobat di dunia ratusan tahun hayang dihampura tina kakhilafan. Tong menta syafaah ka kaula izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Nuh, ngabring ka Nabi Nuh. Jawaban sarua cek Nabi Nuh, hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Nuh? Kaula dakwah ratusan tahun di dunia, jalma-jalma nu sejen marulu iman, tapi kaula izin ku Allah anak kaula teu kabawa iman. Kanaan tapi kan digebruskeun dina banjir anakna Nabi Nuh. Izin kaula ku Allah. Mending datangan tu Nabi Ibrahim, ngabring ka Nabi Ibrahim. Sarua jawaban Nabi Ibrahim, kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Ibrahim? Salila hirup kaula pernah ngabohong naon? Bapak kaula tukang nyieunnan patung-patung sesembahan. Penting-penting eta patung nu leutik diancur-ancurkeun make kampak, disasahkeun patung hiji panggedena, kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung. Isuk-isuk bapak kaula ngadat ieu saha nu ngacurkeun patung-patung sesembahan. Cek Nabi Ibrahim, Pak, nu ngancurkeun eta patung itu tuh patung panggedena, kampakna dina leungeunna keneh. Kaula terjujur izin ku Gusti Allah. Mending datangan tu Nabi Musa, datang ka Nabi Musa, jawaban sarua cek Nabi Musa, hampura kaula ge teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Musa? Kaula salila hirup di dunia pernah nyeun dosa naon? Kaula pernah maehan utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa, ngabring ka Nabi Isa, jawaban sarua cek Nabi Isa, hampura kaula ge teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Isa? Baheula kaula keur aya di dunia loba jalma-jalma salah kaprah nganggap kaula sebagai anak Allah. Izin kaula ku Allah. Geus kami minta tulung ka saha, minta syafaat ka saha? Saur Nabi Isa, tuh datangan aya jelema nu keur sujud geus lila can hudang-hudang. Saha eta Nabi Isa? Hiji-hijina jalma mulia, Nabi Allah, pilihan Allah, Rasul pilihan Allah, kesucian dijaga, diraksa ku Allah. Salila hirupna can pernah ngabohong, jujur bae. Salila hirupna can pernah maksiat, can pernah nyieun dosa. Saha eta? Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi keur sujud digugahkeun ku Allah. Irfa raksa. Nabi gugah. Hudang anjeun, angkat wajah anjeun. Rasul gugah ngangkat wajahna, didinya karak nyuhunkeun izin ka Allah. Ya Rabbi, izinan abdi kanggo nyafaatan umat abdi. Isfa, ayo syafaatan. Rasul ngadeg, ummati sim goreng yakin
wajah-wajah nu hadir ayeuna dina peuting ieu rela diuk lila pegel suku ngarei suku bahkan nu korban harta tenaga pikiran maaf didasaran ku cinta ka Kangjeng Nabi maka wajah-wajah nu hadir ayeuna di dieu engke bakal aya di payeuneun Kangjeng Nabi Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal. Disitulah balasan cinta kita. Da ibu kadi jeung bapak pemuda kadari teh gara-gara cinta ka Nabi lamun teu cinta ka Nabi moal leres teu. Mudah-mudahan dibales ku Nabi amin. Naon balasanana nanti di yaumil mahsyar bisa memandang wajah terindah ciptaan Allah yaitu wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercahaya di wajah Rasulullah. Hayang ningali hayang. Buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Dua poe aing ngapalkeun eta. Ya iyalah, bukan hanya sekedar ungkapan I love you. Tunggu responnya, you love me. Hasilna ya milu. Mimilu bae. Hayang mimilu jeung Nabi engke hayang. Hayang mimilu jeung Nabi. Insyaallah dasarna cinta orang kade, cinta orang dibalas ku Nabi bisa pendak jeung Nabi. Amin. Tadi asep cinta naon atau cinta, what is the meaning of love? Apa itu cinta? Ada 3 pendapat. Yang pertama kata anak muda, tanya anak muda, hai anak muda, apa itu cinta? Dijawab ku anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Datang malam minggu, apel, ngobrol jeung kabogoh di pipireun imah di kebon ngobrol nage. Digemrong-gereungi taruh penti kotok ti entok ti embek balatak teu ka ambe bau tai indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai terasa indah eta cinta cek budak ngora nu disebut cinta butai. Nu kadua cinta komentar orang tua, tanya emak naon cinta? Dijawab ku emak urang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kasih. Ulah diteruskan. Nu katilu cinta komentar santri, tanya santri, hei santri naon cinta? Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Ini milu cakap. Makanya untung orang diberi rasa cinta dan cinta teh geuning nikmat ti Allah, rahmat ti Gusti. Cinta teh anugerah ti Gusti Allah. Jujur, memeh berangkat ka dieu dina hate urang perang antara nafsu jeung cinta. Ceuk nafsu teh ka mana? Cinta ngajawab rajaban. Nafsu ngahalangan hujan. Cinta ngajawab sorry, aya payung. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui jalana poek. Cinta ngajawab sorry, baterai geus dicas. Teu eleh cinta. Nafsu ngahalangan deui tunduh. Mending sare di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge, bari rajaban, bari sare. Matak tong aneh bisa anu sare ulah diganggu. Sabab eta jelema niatna 2 di imahna. Hiji niat ngaji, nu kadua niat ngapalkeun sare. Sabab di imah hese apalna. Di pengajian materi begitu nempel lor. Bahkan kuring meresep lamun kuring ceramah nu hadir kabeh sarare. Berarti kuring balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya. Nafsu ngahalangan deh, yo capek, kerak balik digawe, jabal lapar, mending cicing di imah, lapar tinggal ke dapur,
cinta ngajawab gen bae lapar oge sabab kuring ngadenge panitia ngejo. Jujur ieu nu meunang teh cinta. Pantes cinta sejati mah butuh dihareupeun urang aya tantangan ujian cobaan bener. Ibu bapak rek ngaji ka majelis taklim rutinan mingguanan cobaan teh aya wae. Ujung-ujung torojol babaturan datang ajak ngobrol heula. Bablas tapi kata irit-irit. Bener teh? Bapak gerek berjamaah ka masjid aya we godaan. Coba harus mampu melewati supaya kita mengerti arti sebuah kehidupan dan arti dari sebuah cinta sejati. Au kamakola Dul Sumbang pi kaseti. Sebagaimana komentar Dul Sumbang dalam kasetnya, cinta itu anugerah, maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya duit. Masya Allah, kesangka ini. Rintangan pasti datang Masya Allah. Cobaan pasti datang menghujam. Namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti kehidupan. Marilah sayang, cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang, bersolawat Nabi agar mendapat syafaat. Terima kasih. Terima saweran. Tidak poe aing ngapalkeun. Kita pejat kaset bolak-balik lah. Cinta sejati butuh tantangan, aya cobaan, aya uji. Namun mampu ngalewatan, insya Allah kita akan mengerti dari arti cinta sejati. Sebuah kehidupan akan terasa indah di akhirnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Daya deui Asep berarti urang yakin rajaban teh hayang menang cinta Nabi atuh nya. Jujur dan diukur ku salat masih jauh keneh tina kasampurnaan. Jujur diukur ku puasa urang masih loba kasalahan. Jujur Pak Haji Bu Haji diukur ku haji umrah urang kamuliaan urang masih loba kakurangan. Pantas nu ngajikeun umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sejen sabab aya syafaatna aya cintana Kangjeng Nabi Muhammad. Teu mubadir panitia kayakeun rajaban, harta dikorbankeun, tenaga dikorbankeun, pikiran dikorbankeun. Naon sababna? Harapan terindah urang ge hayang aya di payuneun Kangjeng Nabi Muhammad. Sok sanajan aya sebagian kecil umat Islam nu masih gandeng ngaharamkeun. Rajaban haram, muludan haram, bid'ah, dolalah. Silahkan ada beda pendapat, tapi tolonglah mampu saling menghargai perbedaan. Laras teh anjeun senang syukur teu seneng cici. Tetap silaturahmi dijaga eta supaya kuat Islam. Ieu mah resep ngaledekan resep. Cikampek nyelap nu kitu. Ka haji rek mana? Rajaban. Oh teh dituna ka haji. Pantengeun aing digitukeun. Sampeurkeun. Ngomongna ngan tapi ya rajaban eueuh teh dituna ka haji. Sia ira hati ditu. Ngahulang digitukeun. Maksudna naon ka haji? Sia maksudna naon tadi? Nya rajaban eueuh teh dituna ka haji. Enak kuring nanya, siana ira hati ditu. Panggih jeung sasa di ditu, mawa naon sia teh ditu, ira sia rek ka ditu deui. Mungkin liur eta jelema dikitukeun.
kok Kang Haji jadi gitu oh nganas ya gitu atuh lamun embung di kitu-kitu nya ulah gitu tah gitu. Anda senang syukur nggak senang diam, yang penting mampu saling menghargai. Tapi kan cenah asep eueuh ti ditu narajaban naon maksudna nya perayaan kieu perayaan mah dina sejarah can aya selama hidup Rasulullah can pernah ngayakeun perayaan Isra Mi'raj make tenda make panggung sound system can pernah logika sejarah baik atuh nabi rek nyewa salon ka mana ih aing can aya salon can aya geus ieu diayakeun ieu mah perayaan kan sakadar bungkus sina ieu perayaan aya peringatan kumaha jadi lieur ya peringatan jeung perayaan teh beda setiap perayaan jerona aya peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan beres aya peringatan unggul maaf imam beres sholat isya di masjid ngajak ka jamaah ka makmum hei jamaah ulah kabaralik baturan kuring 15 menit di masjid ayeuna kiai kuring rek macakeun tareh Isra Mi'raj Nabi niat ngagungkeun Isra Mi'raj Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan tuh kudu riweuh mamawa tenda ka jero masjid ka heureun-heureun ari ieu kategorina naon ieu mah perayaan dirayakan dibesarkan nu teu aya diayakeun tadina eueuh tenda eueuh panggung diayakeun da bubar ge ieu perayaan dibongkaran deui ngan jerona ieu perayaan aya peringat